Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di pamiarsa dina acara dongeng Sunda garapan Kang Wawa anu nyanak carios judulna Halimun Cinta rekaan wargi Ka Iwan wilujeng ngabandungan. Kecap indungna tanu nyaeta sangkan Lena ngajauh ti tanu asa terus kadenge dina ceuli Lena. Sanajan caritaan indungna tanu geus lila terus sora indungna tanu henteu tarik henteu kasar malah dibarengan ku pamunte anu katingali sedih. Tapi justru eta anu ngajadikeun dada Lena leuwih nyeri. Aya hal anu disumputkeun, aya rusiah anu siga ngahaja teu hayang dibuka. Di tadi Lena ukur cicing di kamar, panona neuteup kaluar jendela ningali langit sore nu mimiti poe. Angin nyusup lalaunan ngagerakeun hordeng, tapi teu sanggup nenangkeun hatena anu keur guliga. Nah naon salah kuring? Ceuk Lena jero hate, sapanjang hubunganana jeung tanu can kungsi aya masalah sakumaha berat ayeuna. Indungna tanu biasana bager pisan ka dirina, sok nanyakeun kabarna, sok ngabageakeun lamun datang ka imah. Tapi ayeuna ujug-ujug nyarita sangkan Lena kudu ngajauh ti tanu. Hate Lena mimiti dieusi rupa-rupa sangkaan. Nepi katungtungna aya hiji ngaran anu ujung-ujung nyelap dina pikiranana. Nyaeta ngaran Mira. Lena ngagerem leutik bari panona mimiti base. Pikiran eta sabenerna teu pantes. Mira teh babaturan deukeut baheula. Sanajan ayeuna maranehanana geus teu deukeut, sabenerna Lena teu hayang gampang nuduh. Tapi hese pisan pikeun miceun eta sangkaan. Beuki di pikiran, beuki eces inget kana sagala kejadian baheula. Mira ti mimiti SMA oge geus kanyahoan resep ka tanu. Teu sakali dua kali manehanana nembongkeun rasa resep sacara terang-terangan. Nyebutkeunana teh basa harita sabenerna mah tanu teh resep ka Mira. Kitu ceuk Mira harita. Lena masih inget pisan kumaha Mira ngomong kitu bari seuri. Harita Lena nganggap eta ngan ukur heureuy. Tapi ayeuna kecap eta karasa beda. Karasa siga ancaman nu salila ieu nyumputkeun di tukangeun seuri. Hatena mimiti ratu. Nah mungkin Mira geus ngahihileu dan deui. Lena nyekel dada sorangan, napasna karasa heureut. Lena tersep boga pikiran goreng ka batur, komo deui ka sobatna sorangan. Tapi kaayaan ayeuna nyieun dirina hese pisan mikir anu jernih. Katamah deui ku caritaan ti Yani. Sababaraha poe ka tukang, Yani kungsi nelepon bari sorana rada ragu. Len, kuring teh rek nyarita. Tapi ulah amoknya, harita Lena langsung ngarasa teu ngeunah. Aya naon Yan? Mira kungsi nelepon ka kuring. Deg kana hate Lena aya nu teu ngeunah. Dada Lena langsung ngadadak sesek. Nelepon naon Yan? Yani nyaritakeun anu mana Mira geus apal yen bapana Lena geus teu nyatujuan hubunganana jeung tanu. Ngadenge kitu Lena langsung cicing. Leungeunna tiis, awakna ngadadak leuleus. Padahal masalah bapana anu teu nyatujuan hubunganana jeung tanu can loba anu apal. Komo deui Mira. Aya ku aneh, naha Mira bisa apal? Tidinya rasa curiga Lena mimiti ngagedean. Aya nu teu beres, pasti aya nu geus mere beja ka Mira.
Lena nangkep tuur dina luhur kasur, panona nutup kosong ka lantai. Pikiranana campur aduk antara sedih, sieun jeung amok. Mun nya mira nu nyieun sikap siga ayeuna, naha manehna teu ngarasa tega pisan? Mira sabenerna apa? Kumaha gedena kanyaah Lena ka Tanu? Apa kumaha lila hubunganana eta dijaga? Tanu lain ukur kabogoh keur Lena. Tapi Tanu oge geus jadi bagian ti hirupna keur leutik. Tanu salawasna ngajaga Lena. Tanu nosok ngupahan lamun Lena keur ceuri. Tapi ayeuna aya nu sigarek misahkeun lalaunan. Lena ngusap Cipano nu mimiti murag. Hatena nyeri lain ukur ku omongan indungna Tanu. Tapi kurasa sieun kaleungitan. Sieun lamun Tanu engke robah. Sieun lamun Tanu kapangaruhan ku omongan batur. Jeung nu paling nyiksa sieun lamun Mira bener-bener keur ngamangpaatkeun kaayaan. Terus Mira ngagerentes dina hatena siga nu ngagurutu. Pasti Mira hayang ngadeuketan deui Tanu. Inget deui kana sababaraha kajadian anu baheula dianggap biasa. Mira sok neangan alesan pikeun ngobrol jeung Tanu. Mira sok katempo bunga lamun deket jeung Tanu. Nepi ka sababaraha kali babaturanna sakola sok ngagoda yen Mira teh kacida resepna ka Tanu. Harita Lena teh kungsi hariwang sabab Lena percaya ka Tanu. Tapi ayeuna kaayaan beda. Hubungan Lena jeung Tanu keur goyah. Bapana Lena teu nya tujuan kana hubunganana. Indungna Tanu nitah Lena ngajauh ti Tanu. Jeung Mira ujug-ujug geus nyaho sagalana. Kabeh siga nyambung jadi hiji. Terus Lena nangtung lalaunan ngadeuketan janela. Katingal langit geus poek sagemlengna. Lampu jalan hurung hiji-hiji. Tapi hatena tetep karasa poek. Aya rasa hayang langsung nelpon Tanu. Hayang nanya sagalana. Hayang cerik dina telepon bari menta kajujuran. Tapi Lena sieun. Sieun jawaban nu kadenge malah leuwih nyeri tibatan sangkaanana sorangan. Lena ngalamun anteng. Karasana siga keur nelepon jeung Tanu. Tanu nyarita. Tong seueur emutan neng. Kadengena kitu. Cipanon Lena langsung murag deui. Lamun Tanu masih nyaah, naha indungna nyarita kitu. Lamun eueuhna naon, naha Mira siga nu nyaho leuwih loba tibatan dirina. Jeung deui lamun nya aya rusiah nu keur disumputkeun, sabenerna rusiah naon? Lena nutup panona pageuh. Peuting eta keur kahiji kalina Lena ngarasa hubunganana jeung Tanu lain deui ngeunaan cinta wungkul. Tapi geus mimiti dikuriling ku rusia, ku sangkaan, jeung ku jalma-jalma nu siga keur narik maranehanana supaya silih jauh. Jeung dina jero hatena aya hiji rasa anu terus ngaganggu. Mung dugi ka dieu saheulaanan pamiarsa dongeng Sunda ti Kang Wawa anu ngaguar carios Halimun Cinta rekaan Wargika Iwan. Hatur nuhun tina perhatosanana, tepang deui dina sambungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.